Amat nah. Ya lo barengit amat. Lain rengit, laler. Oh, laler. Heeh. Emang aing bangkainya? Nyanyi si mama dia cocok nah daripada si mama. Emang kunon sih? Secara banget dia jeung aing gitu, jagan dengan aing. Si Irma mah kayak bogona karena aing, soalnya aing lebih ganteng ti Sabar gitu. Dinyahonya. Asa 10.000 mah doang ya. Ini ka dia aing ngankeunnya peletna. Waduh. Gagak. Geus ka dia hitungan lah nya di dia. Kebal moal dia. Sugan atuh sagedeung. Tungguan kok. Yos. Maksud aing mah lain pelet lauk. Terus pelet naon? Karena beli pelet. Kuku mah gara dia ya, Cos. Dia bangsat tuh dia. Oh. Kamarana ya budak biasanya ngumpul ya di base camp. Jadi marah amat di base camp. Bruh. Daripada usaha aing mian hea sih nyedak molor. Ya hujan gerimis kieu mah ngeunaheun molor aing bae nangguan sugan aya nonjol ka jelema. Bruh. Matak cara heki hujan kieu ngeunaheun aing molor. Arek dia yang bordak depo kaing. Tengah poci ya suara pedul. Sanu ngepet gitu ya. Nah, anja sida seda. Bener dia ada se. Jailan dia kuai. Kenalnya? Ya. Pengain kerbete berkesal. Jailan. Bang ngirim na coba lah. Ngirim na. Wah, ya. Coba tarang lah. Bang pusing teh sini. Wah. Resep apa tidak? Bukan murah kamu udang sih. Cuma sugut tadi. Lo barengit amat ya. Lain rengit, laler. Oh, laler berarti aing bangke ya. Emang. Bruh. Hei, dosa. Aing sebenarnya mah lain laler, lain rengit. Tapi aing malaikat penyabut nyawa. Aing jan hayang paeh, aing jan hayang can kawin, aing lebaut ang di luaran. Ampun Gusti, aing jan hayang paeh, aing di luaran loba dosa keneh. Bruh. Aing jangan kana neraka. Eta sial teh. Goblok. Jadi rupanya dia dase. Oh, aing hirup keneh. Mun aing mah geus 40 na gitu lah. Pandai mah kitu kan aing, nyumpahkeun amat. Atuh lagian dia molor ka doang non bae doang babi ngepet. Pat air salembur. Eta dia ngaganggu aing sugan aing mah dia malaikat Israel. Laju dia kagetnya. Oh, aing kaget. Laju dia ya kemana bae geus kebal. Gua aing di solatif. Kunaon, Dokter. Kunaon? Kena Omkron. Omkron. Oh, Sekalian bae dia Politron merek TV. Bruh. aing eta mah main film burung dia. Tolol. Lain. Aing nanya ka dia ya dase. Naon? Hari dia baheula teh keur itu bisa edan kunaon eta? Pugu mah aing gering udah bikang. Ya aing geret tapi bela anjing si eta. Hayang make up ku aing dibelikeun, hayang baso dibelikeun ku aing nanon dibelikeun. Akhirna mah eta kawin jeung batur ujung-ujungna mah. Ke. Dia mah ngomong na asana nyinggung aing teh ya. Pugu mah dia nanya kana aing. Atuh eta sih sia mah
ceritana kuat iya karena pengalaman aing sarua. Aju bengke aingnya edan gitu kaduang dia baheula. Makana cing aing geus sirma udah teng. Jadi kang loba di luaran. Atuh kumaha aing bogonan ka si Irma mah geulis bahenol. Si mama aya si mama ge coba henol. Awas si geulis si mama ge. Tapi kan lebih geulis si Bebek Irma. Bating dia bogo jasa dong nama si Irma. Beuh lainun. Lop. Mantap deh ya. Tem, nyanyi si mama dia cocok na daripada si Irma mah. Emang kunon se? Secara banget dia jeung aing gitu, jagan dengan aing. Si Irma mah kayak bogona kana aing, soalnya aing lebih ganteng ti sa kampung Jaha ieu. Bruh. Banget dia ta nong torogan. Bibir kadoang congor bebek gelagan nah yang kasih bebek Irma. Ditu teh. Panda mah di bejana kitu amat ku aing. Atuh tengah na aing banget aing sakit kasep mah dibandingkeun jeung banget sia. Bibir dia mata kuas congor bebek. Teu percaya mah nya tuh tanya ke penonton. Ha teu penonton. Oi penonton, kasepan aing apa kasepan si Betem? Pasti nama kasepan aing, ulah poho komen di handle. Ngomong naon dia. Mika itulah mabur dia. Nyen hata aing Enggak aing gondok mabur dia. mah. Aing ndek nganjang ke si bebek Irma. Ngomong naon dia. Keselamat aing seta. Haram jadah doang seta. Aya sakali nongol nyen hata aing kesel bae. Hop da ka ditu si bebek Irma lagi eueuh. Tadi geus di ditu. Ya boloon numpang sama mata dia. Aing melembang teman ke mata make suku. Bruh. Kalau lompatan kadang duduk-duduk dua edan bae dia. Tong tuh dia di base camp tuh Enu dan Anyar. Sahan wae dana. Tong we kayak itu tuh di Coba base bae camp. nong. Oh itu. Adinya nu edan pas aing karake kamari si dak cager. Ai di bae nu edannya teh endah ieu lembur ieu. Bruh. Ai, eta mah kadang suutem. Suutem kitu nya nu edana. Bahanna kita cobain yang kena. Naonnya dia tem? Dia edan ta tem? Saha den wedan? Cik si dase cina di base camp anu edan anyar. Tapi di base camp dia doang sarangan, dia nya nu edana. Ngeunah amat seta si Dase bisa-bisaan bae ngomong gitu. Aun dia percaya kasih Dase gitu. Atuh kan yang mesti nyawa saya ngomong nu edan dia. Bukan yang sabae nu edana, orang India nu edan. Edan kunang situ dia. Saan wedan, amun yang edan ge berarti dia edan. Boloon dia. Atuh heulah, manyan wedan jeung nu waras ngomongna nyambung. Bruh. Nya. Atuh pikir bae ku dia. Ari dia di kenal. Buku main tadi keliling kalung bora lehe, ari dia ka mana kitu tadi eueuh. Aing mantos ulin. Ulin bae eta. Sia. Tem, ari dia di deket anjing Sirma, tang si tembak can. Ari nembak panggeus aing cos, cuman can mere jawaban si Irmana. Oh, sugan aing can ditembak ku dia. Coba cos aing tengen-tengenkeun pelet cos. Atuh, engke koe ditembakkeun boro. Bener. Heeh. Boga duit sabaraha kitu? Teu nyahonya. Asa 10.000 mah doang na ya. Engke dia aing ngangankeun dia peletna. Waduh, ragak. Geus ka dia, hitungan lah nya di dia. Kebal moal ya. Sugan atuh sakedeung. Tungguan ku ang idenya. Heeh. Jos, kirimkeun peletna ka si Irma. Oh, heeh, kayak koe dikirimkeun ke Sirma peletna. Dengan bae pelet nu ieu bejarap. Klepek-klepek si Irma kana aing. Geus teu kabayang koe. Bebek. Bah, selamat ih mah. Liur di mah keliling-keliling. Jangan bening. Wih, guys, suutem eta tenang saya tasangan we. Assalamualaikum. Salam. Ay, curhaka dia tang ngajawab salam aing. Kayak tadi ge aing nambalan, Ji. Waalaikumsalam, cik ge tadi. Dengerin aing yo, lamun aya nu ngucapkeun salam kudu dijawab waalaikumsalam. Dia mah aing ngucap salam. Dia mah naon? Bro, dia mah naon gituan. Yo. Ji. Aing ge tadi ngejawab waalaikumsalam, cik aing ge. Ari kadenge dia kunaon kitu. Halo, Bro. Eta ceuli, rorek. Ji, rorek ceuli tah. Balikan dia lah aing balik ka cendenya. Cuma dia bae lah. Asli balik ka cende awas dah kok jawab salam mah. Bruh. Oi, assalamualaikum. Ya, Bro. Ah, gitulah dia. Weh. Salam dia.
seserian. Lucu aing karena dia Ci. Sanu mau kancing yo. Kancing. Lah aing malas bayuan si Haji mah dipicinkeun ku aing teh. Tem ja kedeng dia nek bulan puasa dia. Oh lah gitulah dia. Udah mah ke kamar udah mah. Betul dia mah. Gitulah kemah kuat mah. Udah betul kemah. Iya. Jawab itu. Kata aing ke puasa tanya. Aing ngeluh dia makan es krim bolongan dia. Ih cerita sih aing. Saya mah naon teu puasa. Goblok, leuteung kabita. Aing dahar aing ge. Baju nama. Aing ge betul aing hiji. Lon euy. Bruh. Ya mah. Udah, ke kemarin dia puasa menang berapa dia? Oh, 8. Itu dia menang 8 di tadi dia. Hah? Oh, dia mah. Aing ke kamari beli TV. Aduh, dia mah. Naon gambarana? Corona dia mah. Aduh, aing macam-macam bae kuari mah nya. Corona be aing hewan. Dulu aing beli kulkas ngeri di. Naon bacana? Sempak bolong ya mau bacana ge sempak bolong. Tengah jadi. Oh lah dia mah. Ma, saya tak si boncos. Kapan saya tak? Naon? Muli uyah. Jeung mana tak? Muli uyah. Hah? Ai, jeung apa lado maneh nanya? Waduh. Udah mah bolon. Tadi aing dulu di jalan, si Dase. Mana tuh si Dase? Hah? Tadi kadila yang si Dase, euy. Si Dase kadila nya. Oh, tadi kan dia. Naon cenah? Oh, gitu. Oh, setan gawe deui. Itu. Oh, gitunya. Bruh. Dia aing gara diuk aing dah mah. Kebalik goblok. Nya aing ngomong jeung dia mah. Orang coba suut dia mau coba aing yang kebon aing. Kesel dia. Udah mau coba Oh iya, dia ngerocoh tadi. Tahu. Di kamar ada Cos. Udah anak wale pelet, di mana nu aya tukang pelet? Di itu tuh di Cipucang di Gigir Material. Oh, nuhun nya Mai. Heh, itu jelas amat dia nanya gitu doang. Ih, Irma, dia aing tadi ka imah dia rarehe. Aing titeh ngarabutan cukut dia mah kumaha dun euy si Utam na ulin bese eta. Bae dia negala hate mak duntah. Henteu aing mantuan be karunya. Mai ka imah yuk hujan dia. Oh, ayo. Mai dia nek naon ya aing. Tuh aing biasa bae aing karasa lain ulin. Oh, Tadi aing ka ngisi boncos. kenaon? Saya tadi nanya ke nang pedagang pelet. Cenah saya tak pelet. Tanya nanya ke pedagang atau kan bebejan di Cipucang. Laju saya tak ka mana? Balik, nang balik cenah. Jeung naon nya saya tak pelet ja saya tetep boga lauk dia. Iya lagi. Hayu lah ka jalan we yuk. Yuk. Lumayan nih dak 10.000 doang, menang sekilo ya dak. Apa? Bikin enggak si Irma. Ayo nya si Irma dak. Irma. Naon Cas? Ya, titipannya teh si Utem. Titipan naon ieu? Naon geus? Saya yang balik lah. Heh, boncos, kayaknya lah boncos. Ah, Jadi mah dia pelet lauk, aing boga lauk ge henteu. kita meuli pelet lauk ke Utem Laju sana di mana? di base camp. Hayu sampeurkeun jeung naon saya. Ayo ayo lu we. Hayu. Mana saya ang diberi pelet lauk bangsat doang. Bruh. Tem dia. Heh, anon ieu? Dia nak naon merah aing pelet. Pelet naon, Beb? Dulu ku dia. Nah, dia mah pelet lauk. Dia si Nita si boncos meuli pelet, laju dibikeun ka aing. Ih, Dia cina bikin ngasih Irma peletna. Jos, maksud aing mah lain pelet lauk. Terus pelet naon? Kita lagi meuli pelet kok dia. Pelet si Irma supaya bogohan ke aing gitu, Cos. Mangkana ngomongna eta nu Atuh jelas. dia mah kudu jelas bae ieu ji. Iya, Kita goblok lagi amat meuli pelet. naon dia, aing teh nyangka dia nak melet-melet aing gitu dia. Enggak, dia aing mendung kenal jeung dia. Ulah nyamperin aing dia. Haus mah aing nak balik. Beb. Beb. Dia mah Cos. Kumaha gara-gara dia ya, Cos. Bodo amat dia aing mah. Aing, Beb. Beb. Beb.
kumaha gara dia ya cos dia bangsat tuh dia. Oh. Coba semut nah. Oh, ya lo barengit amat. Dan rengit laler. Oh, laler. Eh, Emang aing bangkainya? Kisah. Berarti aing bangke di pupuk berarti aing lalu. bangke ya. Oh, iya. Berarti aing bangke ya. Ulang deh nya. Dan dia ada lompatan ke ruang. Dari dia mah pelan. Siap. And action. Dan dia ada lompatan ke ruang. oh, Rengit. lompatan kadang Di udag-udag. Bang di udag-udag. Edan bae dia. Oh nyar degatnya. Ayo gerak. dia Siap. lompatan kadang di udah Udah Kunaon gati. dia kunaon dia lompatan kadang anu di udag Medan. Edan bae. Ganti kan. Kunaon dia lompatan kadang di udag Kadang udah Medan bae. bisa di Oh, mesti dia tahu mah. Wih, yang iya dah. Kat budak-budak kader-kader kabeh dulu. Oi, ada Siap and action. Wih, iya, nah balak 10.000 bag ya, masak kilonya. Lumayan ya. ganti. Dia tegas enak nambah aing pelet. Jos, maksud aing mah pelet lauk. Iya, di sana juga pelet. Jos, maksud aing mah maksud aing. Heeh. Nangtung 5. Bebek. Dia mah Cos. Kumaha gara dia ya Cos. Bodo amat di aing mah. Aing, bebek. Bebek. Buang udah bebek aing dah. Atuh. Bebek. Kumaha gara dia ya Cos. Dia bangsat tuh dia. Oh.